Aing pernah bala mau awewe ngabonceng gitu mah disangkan teh. Hah? Iya bare to basa mana nginjem duit 100.000 geus aya can euy aing butuh. Siapa anjing keur kieu teh. Aing butuh pisan tuh da. Aing ngan aya 50 nah bae. Bae lah kan bae 50 Deui itu da. Kan bae bae erek. geus kan bae lah 50 ogenan teu naon. Atuh keur naon atuh maneh? Nah biasa keur Oh, kenaon deui? Ye si John. biasa Jon. Yo, kieu. Kumaha? Era-era ge euy. Kumaha nya bingung ngomongna teh. Urang teh keur butuh pisan duit, wayahna duit basa eta geuningan euy. Urang keur butuh pisan 100. Heeh. Aing aya lagi setengah, kira setengahna bae 50. Lah. Nya deui wo. Urang ogenan teh si ieu tah. Urang lamun teu butuh pisan moal ditagih teh. Tage putih uing John. Aya 50 bae ditarima moal. Arep ieu mah. Deui. Bae tuh lah. Ayo deui mah. Ke sasana heuh. Heeh. Siap. Atuh nuhun atuh. Ka mana cicing we atuh Cicing dia di dia ka mana? Tadi ka di dia ya. Maneh keur naon atuh John duit. Man, beneran. Abi tek nagih hutang nu kamari. 100. Aduh, can aya euy, kumaha tuh nya? Ji, wayahna abi da butuh. Aya. Nan kakara setengahna mah 50 mah aya ye. Urang menang nagih ti si Ewok. Lah keun wae sok 50 genan. Bae heula. Da butuh pisan uing nya. Butuh pisan ya. Nun pisan ya Mang ya. Aduh, abi keur butuh teh. Siap. Alhamdulillah aya deui. Heeh. Ayunya Mang ya. Di saya kemana? Tanya sok apa? Sager sih. Sager. Eta gening. Naon? Bisa buka hutang ka uing. Boga hutang kumaha? Bang Dede sok gitu sok bayar. Ih, wayahna uing keur butuh heula ye. Geus sarua butuh keur bayar kasih bewok. Mah. Aing mah Ulah hese lah. Bayar aduh aing mah. Kan saya aya. Bae sok. Engke gampang 50 deui mah. Gampang. Aing mah. Geus. Ya tuh. Tah, Aing mah. alhamdulillah ya woknya. Kapan Ye urang kumaha tuh ye? Geus we cicing. Aing mah. Ulah ka mana-mana Berarti geus atuh aing lunas ya karena gocap gitu. 50 deui. Tah, ieu woknya urang boga hutang teh 50 deui Ka uing. Tah, ieu dibayarkeun ku aing jadi lunas. Lunasnya. Coba hutang. Sip. Mantap. Ya. Jon, aing teh boga hutang tadinya 100.000, kayak dibayar 50. Aina 50 deui. Tah, ku aing dibayar 50.000 lunas aing teu boga hutang. Jon aing aya nama. Jadi pas ya. Pas aing teu boga hutang aing geus. Mang Didis ya, aing ayeuna aya itu si Ewok deui 50 deui. Oh, Ya, urang maya ka Mang Didis teu boga hutang ya lunas. atuh urang boga jeung ieu deui nya. Tah Mang Didis, butuh-butuh oge nya. Butuh-butuh ge aya deui dibayar ti si Mang ieu 50. Aing 50 deui pun karek 50 na kumaha. Oh, nya. Aduh, Aing ngalir ieu teh kumaha itu maksudna? bayarkeun wae gitu. Bayar atuh. Aing mah. Ya tuh lah. Lunas ya. Tah, kieu resep. Yuk, salaman mah. Lunas lah. Teu boga hutang. Teu boga hutang. Anjing asa aliran kieu itu kumaha itu hutang lunas aya duit eueuh kan kumaha